urang marek misah geus lah ayeuna mah. Geus mah anu lah karep teuing rujit aing urang tenang ge. Aya tuh. Aduh. Kemana tuh ya urang euy? Si Maman kemana deh? Nyasab urang ieu euy. Aduh. Oh iya. Dan dia tadi lihat. Heeh. Ya udah tuh kalau gitu mah Rinda anterin aja yuk. Dianterin ku teteh. Iya. Udah siapanya? Ya. Yuk. Lapar aja. Ulang wae juga keluar kalau. Aduh aing jadi kaingetan euy. Taruhnya kamu baturan aing. Naon emang? Pan aing tadi ke pasea. Aing bisa powernya sabuk euy. Aing ngangan heula ya pamit heula nya. Karena ngangan heula baturan. Iya, segala wae. Aing setan juga ang pekain lah. Aing udah batur di tinggal. Good. Barunya. Pamit heula sakedeung ya. Mandi bekal. Ya, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Ya tuh euy. Sekarang ka wae aing mah Kak. Di ditu di dieu eueuh aing mah Kak. Kak. Misi Kak, numpang tanya, saya mau nyari teman saya nih. Ciri-cirinya orangnya itu tinggi, kurus, kulitnya sama kayak saya, hitam. Kakak-kakak ngelihat nggak? Maaf ya Kak, nggak tahu. Beneran serius? Iya, serius, Tinggi, Iya nggak tahu. kecil, hitam, nggak ngelihat? Nggak ngeliat sama sekali. Mana dia ya? Kurang tahu juga ya Kak ya. Ini lagi pada nungguin siapa kakaknya? Nggak nungguin siapa. Saya temenin boleh nggak? Aduh, nggak usah lah. Takut ada yang merah ya? Ya udahlah, makasih ya. Iya. Gak ada solokan, euy. Bismillah. Ada aing nepi ya. Kita panggil wae. Tungguan di dia. Aduh, ini kudu nelpon si kakak ya mah euy. Aduh, pokoknya si kakak teh bogan HP. Berarti bogan ge asa dicolong ku babaturana. Wah, aing mah beuki pusing wae kumaha ya carana euy nyangan si kakak ieu. Lah sugana liwat dieu euy kitu mah lah kajenna nepi ka wayahan lagi. Wah, si Maman. Teh, kayak heula. Itu si Maman itu si Maman. Yang itu, pakai kacamata. Si Maman. Yaudah yuk. Ya, itu. Aduh. Kita budakna datang ya. Aduh. Ari maneh ka mana wae? Nyaman hampura. Kan cek orangnya tadi entong hayang sorangan. Kan mah maneh nitipkeun ka urang. Untung maneh ayeuna aya nu nganter geus teh saha gelis-gelis teuing. Oh ieu man anu nulungan urang. Maman. Rinda. Kakak lagi sakedeung atuh maneh teh. Ai maneh tas di mana we sabenerna?
Terus jadi itu pepenak jeung ieu. Hari maneh aing mah capek nih maneh ka tong sampah itu, tong sampah eta tak aing ditempuan dibukaan eueuh. Geus tong loba omong, aing capek diukur di ditu. Hampura man. Ada ya lah, capek aing yang cerita tadi ge. Yo aing jongkok. Ini capek aing yang ngelungsar. Jujur, hari maneh tas di mana bae ieu jeung budak? Bobogohan. Henteu atuh. Terus tas di mana? Henteu abi nguir. Heeh. Gitu. Nyasap. Kan tadi ge ti awal geus dibejaan. Iya, Mana ge udah sok marek ka dawang. Isi Hampura inget, mama maneh teh geus nitipkeun maneh ka urang. Cik inget tah ka papatah kolot. Hampura tuh mah. Urang ngomong kita lain kunaon ieu nya ka maneh. Mama maneh ge nyaaheun ka maneh, ulah sok marek ka dawang ari jadi jamak teh. Hampura tuh. Geus gandeng keur dicarekan teh cicing, tong sok nempalan wae. Galak nih. Oh atuh maaf. Oh moal deui. Rek jeung maman terus. Terus sabenerna ieu awewe geulis, awewe saha, awewe batur kumaneh direbut. Hah? Lain. Besok jelaskeun ieu saha aing mah. Ieu teh awewe bager. Heuh. Kan kieu. Urang tekan keur lempang. Terus Nya papenak jeung ieu. di mana? Na kursi. Di ditu. Di mana? Di ditu nu hejo na kursi pokona mah deket Monas. Gini loh Kang. Jadi tadi itu kan dia tuh lagi sendiri. Iya. Terus dia tuh datang si Akang ini teh. Terus dia bilang dia tuh nyasar. Gitu. Tapi kok kamu mau nolongin orang kayak gini? Jadi gini Kang. Asep. Syulah gandeng cicing. Kabar. Jadi gini Kang, tadi itu kan tinggal lagi sendiri. Terus ya kasihan aja gitu kan. Namanya kita sesama manusia harus tolong menolong. Iya, benar. Dengekeun. Cicing kok ini boleh Jadi kata Mama Rinda itu ya kita sesama manusia harus saling menolong. Tapi tunggu Neng, tunggu. Ini lain kali kalau ketemu orang yang kayak dia ini nih, kayak dia ciri-cirinya ya kan, jangan disapa dulu, jangan baik-baik dulu. Siapa tahu itu dia mau nyulik. Ya, Tampangnya sih nggak ada menyulik. ya kan alhamdulillah. Ini kan dia udah dididik nih dari kecil sama Maman ya. Maman tadi udah kenalkan Maman. Nah, tapi dia ini suka tahulah tampangnya kayak gini, makanya hati-hati ya. Yaudah gini aja kan Akang ini udah Rinda dari sini. Iya. Udah selesai. Udah Rinda pamit aja deh ya langsung. Jadi jangan kayak gitu lagi. Nah, dengikeun, saya teh ulah iya wae. Si teteh ieu ge bager ngambek wae atuh. Geus saya teh cicing teh sok mereka doang, lah geus puguh salah deui. Nuhun ya teh. Udah. Ya Nuhun. udah. Udah. Kalau mau pulang, hati-hati di jalan, Rinda. Ada ongkos nggak? Ada. Mau dianterin sampai Rinda rumah? mau sekalian main ke rumah teman sih. Enggak, rumahnya di mana? Rumahnya di Bekasi. Bekasi. Cicing, ayo Lindanya kasihan. Drama merenya wae tuh. Di mana tadi? RT 2. Bekasi. Gandeng. Di Bekasi. Bekasi, lebih tepatnya? Pamengpok. Gandeng. Rumah? Citra Suara 2. Oh iya. Lain Nih, kali. boleh. Deket Kang Udin ning man. Gandeng. Boleh nomor teleponnya nanti kan sebagai tanda terima kasih. Siapa tahu nanti bisa mampir ke Bekasi. Ya udah. Berapa? 08. Ya. Kena boga HP. Oke, makasih ya. Kurang panglikeun atuh man. Geus gandeng sia teh. Duh, ganggu wae. Ya udah ya Rinda pamit. Kurang nu manggihna ge. Oke. Udah jangan peduli deh, Ben. Enggak usah pamit. Enggak usah pamit dulu Pak sama ya. Hati-hati di jalan. Bye. Wah, mana mah? Siapa? Ini wae. Eta nang manggih urang geulis ya. Siang mah ngera wae. Geus gandeng lah. Ayo gua tengah dituduh. Mana? Aing geus capek. Tadi ieu meureun man. Tadi tuh tak. Adieu. Ayo Kak, ayo nama jeung gilu jeung urang, jeung gilu kumpulan jeung barudak BTS. Nah, iya tadi bebaturan urang anu marek ke dawang teh. Oh, geus lah, Bang. Geus alhamdulillah.
kemana? Oh, jauh emang. Saya basuran dulu. Jamis. Oh, jamis oke. Jamis mana? Jamis manis. Di mana daerahnya? Jamis. Jamis ada luas lembur. Oh, lembur di mana? Jong. Oh, Jong. Jong apa? Itu jengjing. Oh, deket atuh awal urang. Jauh sih bener tong juga jangan bolong. Abang bayar melu kan ini. Itu ketua GPS. Sok malan atuh sangarana. Emang gitu. Letih. Ulah dipakai awak dia tempat dina pengetahuanna. Kenalan lagi sampai di kenalan tong. Ketua GPS. Tong sok itu dusun. Nyapan pada saliman ya ke. Ngetik Bawaan. Oh, ampurnya. Keterang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara TKW 7 parantos oke. Hatur nuhun karena waktusna. Hapunten bilih ya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saacan uih. Ayo orang foto-foto heula. Yuk ditu. Yuk, siap. Yuk. March winds and April showers make way for sweet May flowers, and then comes June, sun and you. March winds and April showers, romance will soon be ours, and our Terus balik saya lah ya. Orang menang pesan bermoral ongko deh di pembaturan enten GPS tadi. Emang ada ngeken gitu? Ayo seetik lah. Asa ngariung jeung dulur salembur. Itu penting banget misalkan orang ngumpul jeung di Salembur teh ulah sok era-era jadi orang Sunda gitu kan. Jadi intinya orang ngariung jeung batur Salembur di lembur batur teh kudu keciri kudu angkotna kudu keciri nyatuna. Mulai lapar. Kayak tuh mana yang dahar naon? Yo, nunguna. Cing. Ayeuna orang aya restoran anyar Di mana? di daerah ditulah mana mamanya pokoknya make helm. Siap. Orang yang restoran Restoran dahar naon? Paistuki. Can kan? Acan.